Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten penting pilih waktu nu cocok sedayana wargi anu parantos sumping ke acara dongeng Sunda. Sakadi kurang nyanggakeun syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa anu parantos maparin rahmat sareng kesempatan dugi ka urang tiasa patepang suara dina acara anu pinuh ku budaya jeung carita ieu. Acara ieu diayakeun kalayan tujuan pikeun ngaraksa jeung ngariksa kabudayaan Sunda, utamina dina wangun dongeng-dongeng karuhun anu pinuh ku piwuruk hikmah jeung kasatiaan kana alam jeung sasama. Mugia ku ayana acara ieu barudak tepi ka kolot sadaya tiasa ngaraosan nikmatna ngadengkeun dongeng, ngarasakeun kahirupan karuhun sarta ngajaga warisan budaya urang nu kacida punjulna. Hayu urang buka acara ieu ku hate nu kabagjaan sampurasun. Wilujeng ngadangukeun. Julham alias si belang nitah kasih aprak sabatur-batur sangkan gancang barali ke markas sabab aya nu rek dibadamikeun cenah. Si aprak gancang megat taksi anu ngaliwat, kebenaran aya taksi nu kosong. Harita keneh si aprak sabatur-batur naik kana eta taksi rek muru ka markas. Teka caturkeun kumaha di jalanan nu jelas mah harita si aprak sabatur-batur geus aya di markas begal trego sideung milu ngariung jeung nu sajena. Markas nu geus pinuh ku anak buah si belang kadenge mimiti rame kunu ngarobrol teu kungsi lila. Si belang harita teh norojol bari ngagebrag meja tuluy ngagorobok. Urun, pehet, dewek rek ngomong, cek si belang ke anak buahna anu tita tadi kalahkah raribut ngobrol. Cep anu ngariung teh ngadadak jempe ngadak tempat nu tadi rame ku ngarobrol teh jadi jempling. Dengekeun ku cejeueur maraneh. BMT ayeuna lamun ngalakukeun pagawean kudu hati-hati. Si Baplang jago kahwat tu salila ieu di penjara ayeuna geus bebas deui. Jika nama manehna kabur ti penjara da moal mungkin ari dibebaskeun mah sabab dihukumna oge salila 15 tahun. Cek si Blang ngomongna eureun heula diselangku nyuruput ci kopi. Sanes bos, hari si Baplang naon ka batanana sehingga orang kudu hati-hati. Tanya si Gopar seorang anak buah si Belang ngacung. Ari mane Gopar? Ari sia teu nulu. Tuh tempo si aprak sabatur-batur sakitu raripuhna ngalawan si Baplang. Tembal si Belang bari nyerang. Sumohon ngatos pisan bos. Cek si Gopar mani unggut-unggutan ngadenge jawaban si Belang gitu. Ieu Gopar, cacakan harita si Baplang henteu atawa acan ngabijilkeun sakabeh pangebisiana. Si aprak sabatur-batur geus ripuh kitu. Komo lamun ngabijilkeun ilmu andelanana malodar si aprak sabatur-batur teh. Cek si Belang teruskeun omonganana. Samohon bos, kahartos. Cek nu sajen milu mairan hampir bareng.
Tungtung nama si Belang nyeritakeun yen 5 tahun ke tukang harita teh aya 3 jago anu dipikasieun ku sakumna masyarakat, sabab eta 3 jago masing-masing ngabogaan wawasan nu lain bantrak-bantrakeun. Nu kahiji si Jumadi alias si Baplang disebut Baplang teh pedah kumisna hideung ngajeblak mani gede. Cek peja si Baplang pangawakanana jangkung badag leungeunna pinuh ku tato kahebatanana teu teurak ku peso pedang bedog jeung pelor. Nu kadua si Japar alias si Keling pangawakanna teh bosakel pakulitanana hideung lestreng. Kahebatanana nyaeta tanagana gede luar biasa jeung bisa ngaleungit. Nu katilu si Kanto alias si Buta kahebatanana tonjokan jeung tonjokanana luar biasa. Bahayana ramo-ramona teuas lir besi. Eta 3 jago teh teu pernah bentrok da boga wilayah masing-masing. Si Baplang nyepeng wilayah kulon, si Keling nyepeng wilayah wetan. Eta si Buta nyepeng wilayah kidul, tapi dina hiji poe mah eta 3 jago teh bentrok kalatan aya nu ngadu domba. Akibat dina bentrokan eta antukna jadi nimbulkeun perang wilayah. Teu saeutik korban nyawa nu ngalayang. Si Baplang, si Keling jeung si Buta rebutan pati hayang ngabuktikeun sanu paling jago, sanu paling hebat. Kagagahan si Baplang lain beja. Si Keling jeung si Buta tungtungna nepi ka hanteuna ku kehebatan ilmu pangaweruh si Baplang. Aya paribasa menang jadi arang eleh jadi lebu. Si Baplang tungtungna mah beunang oge dicara ke polisi. Si Baplang kudu ngalaman ngaringkuk dipangberokan. Si Baplang dihukum penjara salila 15 tahun. Saha atuh sebenarnya nu ngadu domba si Baplang? Si Keling jeung si Buta teh si horeng nu ngadu dombakeunna teh taya lian ti si Kalung. Si Kalung hayang ngawasa tilu wilayah nu masing-masing di cepeng ku si Baplang, si Keling jeung si Buta. Si Kalung teh geus mikir lamun haja ngadu jajaten jeung nu tiluan jeung tangtu manehna bakal menang. Jadi si Kalung haja ngadu dombakeun nu tiluan. Sangkan timbul pacecogan nu ngakibatkeun perang antar wilayah kekuasaan tilu kekuatan. Saenggeus si Baplang dipenjara, si Keling jeung si Buta tiwas ti harita. Si Kalung jadi ngawasa ti tilu wilayah. Wilayah kaler nu biasana tentrem harita mimiti diranjah ku kawasan si Kalung, ku kakawasaan si Kalung. Salila 15 tahun si Kalung laluasa ngawasa di 4 wilayah. Kekuatan si Kalung beuki nambahan saprak ngagabungna jeung si Codet musuh bebuyutan si Baplang. Si Codet teh mikahayang ka Sumi adina si Baplang, tapi Sumi nolak sapajodogan. Tambah si Baplang oge teu merehan deui adina dipiara ku si Codet. Si Codet nyeri hate ku Sumi jeung si Baplang. Teh harita si Codet jadi mumusuhan jeung si Baplang. Nah hijina kekuatan si Kalung jeung si Codet mungkin taya nu wani ngaganggu kana kawasaan si Kalung. Mani wani urusan jeung si Kalung nyawa nu jadi tawahanana. Si Belang alias Julham nu salila ieu boga komplotan Trego Sideung taya liang ti adi beuteung si Kalung.
ajeng adina si Kalung teh pamajikan Julham metak sela ieu komplotan tregel sideng laluasa ngalaksanakeun pagawean ngabegalna sabab boga tanggelan nu jadi lanceuk beuteung nyaeta si Kalung. Julham mungkas ceritaanana sakumna anak buah si Belang kabeh unggut-unggutan. Ayeuna mah maranehanana jadi apal kunaon pangna si Bapang dipikasieun jeung dipikagimir si Horeng. Si Bapang teh dianggap paling hebat, kekuatanana salila 5 tahun ke tukang. Ayeuna si Bapang geus bebas di penjara tangtu baris nyieun batungan jeung jalma nu geus ngarebut wilayah kekuasaanana. Matakna Julham alias si Belang ngawanti-wanti sangkan anak buahna waspada jeung hati-hati dina ngalaksanakeun pagawean ngabegalna. Cek urang teu heula esukeun urang teraskeun deui ka episode nu katilu.